radio lah hiji itu hiji sadar kan nu radio sok teteh teuing buru adi ya buru berasa berasa tapi teteh kudu tilu teteh buru teteh tilu kalau kita itu hukumnya timbal balik membeli 1000 dikasih juga 1000 hel aja dok sia nah manehna sing neng nami sana neng ici tadi 3 kali teteh kanu katuh 3 kali teteh kecas sekali ewang sia gantian ke dieu Ibu ai putra ibu nurun ka saha? Ibu putra nu istri. Hela, nu istri. Nurun ka saha si neng ni geulis ya. Kita bapana ah di ka inongna tuh. Henteu beda ibu si neng ka sahanya nurunna geulis. Nah si neng mah sari mah jeung tukang foto. Aku bisa pakai tukang foto. Si neng. Orang cobaan ku lagu Long Love. Mana ini kan mau ke teman-teman di pengantin. Karena rencana di pengantin di sini karena rencana di pengantin mau ke pikiran mana? Ada di foto, ada di foto, ada. Yang SMS-an atau
jauh lintas laut deweuh kami apel teu bingung cukup halo telepon teteh Aisyah itu caroge sana nu acuk bedas acan nikah alhamdulillah ya Allah Acan 2 kali. Inya Tacan beres. mana jika nu rek ngarontok wae ka dieu paling nyobian sok sobian kuning geus sakali cing sok becet sakali cing sok hiji heula hiji hitung hiji sadaya sekali nu berada dieu sok teteh teuy guru adieu urang guru beras teteh kabir teteh tilu kali teteh tadi kudu tilu teteh guru teteh tilu kalau kita itu hukumnya timbal balik Nggak mau membeli 1000 dikasih juga 1000 hel jedog sia nya manena si neng nami sana neng ici tadi tilu kali tetet kanu katuhu tilu kali tetet kanu keca sakali ewang sia gantian kan ini gantian mau sekali ewang dayu asli apa dia asli sok coba balon ditambah kucurug biar jadi orang selamat kali bisa buru asam ini balikan nama aduh atu ya totot nendeuh-euhkeunnya mejarkeun teh sabun aduh beda bae lah urang apa terima asa kresek hate apa kalau jomblo mah urang nya kamari sabulan kamari anyarin pegatkeun buka bogohna jangan ditanya atuh tukang hipnotis saya na wayahna urang hipnotis di dieu kalian cicing aja dong juragan saya itu dulu terkenal dengan hipnotisnya cicing wes ya mana naon paling oge muka cangcut teh cicing kita bermain hipnoterapi apa kasor uya-kuya mah tukang hipnotis nurun ke abdi atau sarua tukang hipnotis titisan lain titisan sarua bisa guru saya mumus kan kejedok atuh enten mumus teh gusti manya gelis-gelis teh boga kabogos teh datang sabulan kamar kabogohna mah loba ieu teh mineng gonta ganti bohong karesepna teh dah hayang anu bodas pocongan geus teh juk kamu jeung itu jeung pocong sieun-sieun cicing dia deg-degan gitu eta mau naon kan cicing paling oke tuh inget aya liga paling oke anu langsung ke rumah sakit mulai mah kuat hari gede ieu mah gitu langsing baru mau naon cicing make krim naon eta beuleut cicing aja dong atuh aing mah kanu deg-degan we sok hese ngahipnotisna ge cicing atuh urang rek nanyakeun geus sabaraha kali kan boga kabogo bener serius kayak orang nanya kena eta teh akhirnya disiapkeun heula pertanyaanana jawabanana pernah dicium ku lalaki seberapa kali teh dijawab mung lu cicing mana naon kayak urang teh pernah ulin ka Cipanas jeung lalaki henteu kayak dijawab kayak ngajawab sorangan aing ngajawab moal jawabnya abi teh pernah jalan-jalan jeung lalaki ke anu dijawab eta nya deg-degan cing kalau ngadegekeun ada di dieu da danau oge menang itu ngadegekeun di hareup ulah hiji 2 bagus pintar 2 tambah 2 opat 2 kali 1 2 kali tambah aku pinter can jadi mami jadi mami balikan dari 1 tambah 1 2 kali 1 2 kali tambah 2 barodo kabeh 2 kali tambah mau wareg si ngamuk 2 kali tambah mau wareg pinter ya Allah seidar punya 2 gelas air 1 gelas air putih 1 gelas air susu habis mana 1 gelas isinya sama 1 gelas air putih 1 gelas air susu habis mana coba ayo putih putih salah nah habis Semarang habis Semarang
mikir raya. Habis mana? Semarang. Aduh, halah ampun. Kudu ngajawab jelas kurang bari ngajak gede. Panganten tadi urang kayak panganten lain Panganten kayak gitu. Tuh jaroge di teman-temannya ya. Oke ya. Kerek jeung panganten di urang ditu joget nama. Jadi abi nu deg-degan eta panganten bicara heula kalebet mah. Boro abi trek maturan heula panganten dinya joget panganten di bawah heula kalebet. Tungtung nama abi jadi nu deg-degan sabi tawaran kudu goyang. Nah, si mami ternyata alhamdulillah biasa. Ieu teh ka panganten teh kanu pameget kan istri. Ha istrina. Rerencangan. Partner gelut. Mapai jalan sahaba ngajujuk ka hiji lembur untuk karasa capena sabab aya gitean hujan angin dodan lap daya tempat kenyuman sanajan awak kacucu teu paduli jeung penting mah asapi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga indit ge asa goreang lempang ge sanalayang di sawang di agama tetapi kir di tadina lamun bakal nyeri hoream teu sudi teuing pikiran